ngalak jamu nuwaakum ngulur-ngulur ngaralana assalamu alaikum dulur-dulur sadayana bieu teh siga randa di perod margi nuntun duda ieu teh kisinga panda kisirod ngaji pantun Sunda kantong nyelap ni haribar karek meser jang permen entong hilap di subscriber like share jeng karomen hei jeng karomen hoi. Upami ketuana nyata Kiai Haji Pon Murtado, upami di Cianjur Kiai Haji Khairul Anam anu alit-alit teh upami ceramah teh resep teh kan idola simboling resep sok sekali nyanggung namanya ngobrol teh Khairul Anam eta ketua PCFU anu di Cianjur ya Ahmad Nuri anu di provinsi nu di Luhur kita Sajid Akil Sirot tah eta ieu teh ketua PBNU teh ya anu mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari min ahli bid'ah wal gagabah katanya. Ayo masuk gagabah soal bid'ah haram. Ayo mudah-mudahan wah ini bro. Dan nabi kata pernah budak para sahabat itu heukeun bae da baheula kan urang panen sebagai umat Rasulullah naon lepat urang harus mahabbah man ahabbani kan begitu ya karena ma'i fil jannah kata Rasul siapa yang cinta kaulah sahabat Rasulullah bayar bersama kami di surga kadinya we tadi teh salah sawios pikeun tadi teh takdiman wa takliman milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinya batak bayana nya salah sederhana ngabinakeun nya kana udah sampai urang lah ya ari tos dan tradisi urang ieu kasebutna bid'ah hasanah terus nah, mudah-mudahan kebalikan tadi mantap urang sujud tong sampai urang kita bohong nu tadi kan al-muslim adab eta teh ngabohong bukti ngabohong besarna nu kasebat ngabohong besarna anjeunna tos mendawakan seorang bahkan anjeunna nantang beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh terang surat Al-Kautsar. Nah, tadi tantang ke surat Al-Jamaahir ke. Ya ayat iblis, ya ayat setan. Tolong diikuti tadinya. Inna a'dhainaka al-jamaahir fasolli li rabbika wajahir. Inna syani'aka huwal kafir. Dengan redaksi tulisan jempol bagus, tapi maknanya rancu. Nah, sahabat dipaksakan dari ayat Allah lain kalamullah teman ayat setan ayat bikinan mus al-kazab eta teh nantang surat Al-Kautsar inna a'dhainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar tah kitu eta tungtungna ieu mah ir-ir inna a'dhainaka al-jamaahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka wal kafir. Awas atau ngapalkeun eta ayat iblis nya maka ayat akhir gajah al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu damun wabil wa khurtumuhu tahiyya usah lebih utama gajah apa itu gajah apa Anda tahu gajah itu butuh panjang butuh yang indah dipikir-pikir tegur terangkan gitu mah ya budak dikawin ya sampai kadenya teh maksakeun eta mah ngabohongan kana Al-Qur'an aya oge anu ngabohong kana hadis sapertos kieu ning eta mah model ayeuna dina politik baheula banyak misalkan Golkar mah cenah tau kami aya sajaroh cenah teh eta teh berlindung mata payah dukung Golkar kapungkur ieu mah dikait-kaitkeun aya Ka'bah ketiga cenah ya seperti itu. Nah, langsung dijadikan eta padahal teh ya bisa salah ya sabab eta kepentingan politik kapungkur ya aya tukang eta terong henteu laku ningali sejen laku bingung kan hayang laku ku bacarana ya pinter
ngarangakeun ka tingkat dukun tingkat naon tadi be karisa eta ieu bacakeun di masyarakat lagi innama balijan syifaa'un likulli da'in wala da'afi cenah ya saknya terong panjang eta teh cenah obat nya jeung teu aya penyakit dina eta atuh di kitu kol teh lalaku masalah kita sebab lain karena masalah geunang-geunang karena pada eta obat padahal eta hadis lain hadis teman palsu tasa bertos gitu maka kudu hati-hati maka bayana ayeuna seueur ayat-ayat bahkan sekarang seueur di Al-Qur'an oge seueur anu dipicieun ya eta teh da sahur we ieu mah da eta mah tara robe arti mata di dieu bayana urang kedah belajar ilmu alat awasnya urang belajar tauhid belajar fikih sae da eta dasar tapi kuncina keukeuh innal arabiyyah hiya miftahul ulum saknyanya lah bahasa Arab eta teh kuncina ilmu-ilmu kabeh ilmu ku bahasa benar ngan bahasa teh di antara aya ilmu alatna aya ilmu nahwu aya ilmu syarah ta paling teh jangan buka eta cekap ke eta ngan kangge ngagali Al-Qur'an teh cekap kedah lari kana ilmu balaghah di dinya aya ilmu bayan ilmu ma'ani ilmu badi dibarengan ku mantek kadi dulu oge asbabul wurud asbabul nuzul sampai kadinya mata teu cukup pagi teh sakaung 2 tahun yo karek ngaji 11 bulan terus ribut haram wah ya eta mah bid'ah kiai 60 tahun disebut bid'ah disebut sesat ku jalma-jalma karek sabulan 2 bulan karek pangsiuna artis umpamana geus sape wani-wani mauzubillah tangata geuningan baik teh dibaca teh buku terjemahan hadis terjemahan Quran terjemahan sanes mula keun maca terjemahan emang eta aya 2 prinsip aya nu ngaharlah jangan teu perlu bahaya lamun urang ngaguna terjemahan ceuk ieu ya da atuh jelema teh lamun teu kitu kumaha hese kana pahamna ya jadi eta teh kontraknya urang mah kedah nama sanaos mangga diterjemahkeun tetep kedah ngupayakeun cari ilmu alat yang baru dari bahasa dia langsung belajar tadi ilmu alat atau belajar domir belajar nanti tasrifan kalian baru dapat Wahumahum iyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu huwa humahum hiya humahuna huwa humahum hiya humahuna anta antum ma antum anti antuma antunna ananahnu nah gitu ya apal teh barudak ya santri teh namanya domir disebut teh ya kayak ayatin tasrifan misalkan bab asuasi mujadah we nasara yansuru nasrun nasirun manasurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun doroba yadibu darban doribun madarubun idaribla tadib madibun madibun midrobun eta bab kadua apa teh eta maksud teh eta teh tasrifan sulasi mujarrad anu aya 6 bab apal teh nya eta bab kahiji sareng kadua geus nya digabungkeun huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antum ananahnu Nasoron, 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 nasorot, nasorota, nasorna, nasortan, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna, nasortu, nasorna, terotot, terotot, haung. Ayo gitu ya, baru nah, berbari apa lagi itu kemana apa lagi ya? Uman nasoro, nasoru, iya nasoro. Umma nasorota, unat nasorna, anta nasorta, antum nasortuma, antum nasortum,
anti nasarti antum nasartum antum nasartuna anna nasartu nanu nasarna anna nasartu nanu nasarna gitu baru dah kosan itu tantenya di pangkosan di mana ya supaya well akeun bae ai lamun kumaha bae ya kata mah supaya barudak teh ka barudak dunia nah lagu-lagu gitu teh masuk nyebut anu tadi mah cenah eta mah laguna teh es krim dan nasarnya nasoro yang suruh nasron es naon sakaya ning tukang teh nya hakeun bae tah eta teh salah sawiosnya urang teh belajar tah dasarna mah dina tasrifan bayana kita urang kali diupayakeun sina ngaraosnya kebe dasar-dasar atuh urang teh ya kena yang apa sabeunana sapertos tadi memang keur kalogatnya saros eta bahasa heureuk da alatna beunang tadi da aya nu lepat kana bahasana kana bahasa kirata sapertos kitu nah bayana ngantisipasi ke bisi urang dibohongan ku masyarakat anu tetap jawab nu baheula aya anu ngabohong nyata anu ngangkeun diri seorang nabi nyata Musailamah al-Kadzdzab laknat juga alaih tahun itu wayahna aya lagi urang kedah belajar agama sung laras tanya tina istilah urang benar atau ulah jujur ya jadi ulah bohong ya ayeuna yeuh anu palinter mah tadi katos sebageun loba jalan teh palinter ayeuna mah tapi ketika imtak mata iman takwana lu kadang-kadang rosot ya maka karena janji-janji besok ayat yang sampai istilah si calon-calon pemimpin umbar-umbar janji ya anu cantik anu menarik ya kali tukar dia pula baju pula pilih kadang-kadang ngarang sigarek cerik cenah mari karunya kajel maletik leknya akabung cilik ya malam-malam boga milih rek nulis yang saeutik ari geus naik geus dilantik bahkan geus calik jadi dibalik bahkan jadi jelema leuk bahkan leuwih cik tah gitu teh jelema kudu dicekiknya bahkan kudu betri ku akik ya tah ke jelema fasik jelema munafik jelema anu kudu disiksik kana sikna jadi kebik ya eta teh siksaeun malaikat malik naudzubillahi min dzalik kadang-kadang ngumbar janji sapertos kitu ya nya ada istighfar kali geus jadi mah diibaratkan dengan nu nabeun-nabeun nu gampar-gampar nu seueuh-seueuh nu lapar-lapar kadang-kadang seperti itu Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur anu rakyat manarat tetep malarat anu tengah lumayan urang kan geus luhur semakin makmur ya tah kadinya aya istilah cenah anu dikir anu sare di amparan ku baligo ti peuting anu saur nangulutan anu fakir anu kere kalaparan masa bodoh nu penting nu dilaluhur ngakeun hutang tah kadenya aya teman matak sing hati-hati matak minta salsalting aya laguna ge aya pamimpin gendut beteungna budayut nu dipikir eusi kadut mun hiput sok ngarutut nu kitu si orai kadut nu kitu kudu ditudut kudu diuang kalaut sinadi hakan ku pesut gitu nya moga aya kitu teh ya mata tinggal direke bisa aya pempian ya garbuat teu paruguh ya bisi ngawrat tong sumudon ari kitu teh mah ya lain pasah geulutna ngan umumna mata tadi dia urang kedah sing biasanya milih jalmi belas jujur bahkan biasa menepati janji dalam konteks itu tadi sebut jamak munafik munafik ayatul munafik salasun jadi ciri-ciri orang munafik ayat ini nu kahiji idza hadasa kadzaba lamun ayeuna ngawangkong ngobrol sok ngarahul ngadablong eta
tapi karek ciri. Wa idza wa'ada akhlafa, upami aya janji gitu ya sok sulaya. Tadi teh ya kudu gitu ya terus waktuna eta teh berarti idza wa'ada akhlafa, bahkan idza sumina khana, apabila diamanatan dipercaya eta sok berkhianat. Eta di ante mata kade perhatikan dan ciri-ciri eta aya teh di ateris pampir urang calon terus gitu lama ayat atuh paling teu tong loba deui we dan ari sakurang mah aya ya kan paling teu sing eta sing tarapi asatos kitu nya dengan cara milih ka pamimpinan kan awae da ekonomi saena tadi disosialisasikan ku bapak perwakilan ti desa saya kan ya urang supados dihenteu-henteu ge urang dan kewajiban supados urang urang teh masihkeun hak urang hak pilih ya sok urang teh milih dengan hak dosa kan teu aya partisipasina maka bayangna engke sing biasa ge anu leres anu jujur tanu kadua urang kan langsung kana amanah ta amanah ieu punten barat da dihenteu-henteu ge amanah teh nya eta teh memang pada melaku berat saraskeun maka sabeuna jelema bodoh menerima amanat kadinya Al-Qur'an disebutkeun kan ingat kadinya mau inna aradal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilaha kadinya wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula eta teh ku Allah teh disolorkeun ka gunung ka langit ka ieu ka dieu nya anjeunna aliman khawatir da berat beban eta teh ieu jalmi kapugor di wakil tapi adang baginternya dicanak mata dicap ka Allah innahu kan zaluman jahula ta jelema teh bodoh lim jeung bodoh saben nama amanat teh pada armu baturna ngan urang haranyang nya teh ya anjing eta beurah teh mata ya salah sawios tugas nu berat yang tak amanah ya tugasku yang paling berat adalah ngemban amanat kepada seluruh umat di dunia hingga kiamat. Jadi bayangna urang sing hati-hati ya ngan ketika urang di pasar amal enton ditolak ari kali-kala urang memang bisa usahakeun dipercaya mah sok coba heula ngan semaksimal mungkin ku niat anu ikhlas katanya we da urang mah jadi pamimpin teh tapi da masyarakat didorong-dorong dalam teh urang maju di memang ieu kudu ada pemimpin Pak mun ditinggal dosa kabeh nya daek teu daek nya urang tos ditunjuk urang kerja sok canak ngan didinya sing hati-hati wali jantan ketua DKM, jantan ketua desa, lurah, jantan mandor, jantan camat, presiden lain. Ketika orang di pasar amanah, sok orang laksana ke maksimal mungkin sasari saya. Kan orang sak orang sok kacareto, ya bos ke rumah. Kau mau saya butang deh, sak orang berat, ya amanah. Kan urang matulah tong jauh-jauh we nya sifat amanah kangge nabi mah jelas namanya sifat wajib teu dari sifat gede tah kangge urang kan agar amanat ka hiji nya urang kaamanatan amanat ka Allah amanat urang teh bisa amanat ka Allah nya intina mah intisalul awamirillah wa jinnabu nawahi urang berarti ngalasan ketakwaan sok we laksanakeun parentah Allah sok tinggalkeun laranganna tah eta bukti urang laksanakeun amanat ka Allah Subhanahu wa taala ya eta terus oke amanat kana diri sendiri berarti urang teh ngagaduhan beban saresna da urang kapungkur geus janji teh nya saat urang lahir ka dunia waktu ditaros ka Allah kumaha alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tah eta teh bentuk amanat dengan persaksian saur Allah teh kan bukankah saya ini Tuhan kalian urang selaku manusia masih kena arwah-arwah kompak bala syahidna ya saya kami bersaksi tadinya ngalageus kadunya kadang-kadang sok poho heuh kana naon pas kadunya kumaha kira-kira pas urang jawab nu jelas
pas urang borojol tina nenek namun jadi orang tua kira-kira kumaha tah ngaguah make ngaguah make reuas memang benar sabab reuas kaget sabab keur urang aya di jero betul ningali bapak tiap malam Jumat sok ngalaur buleneng pas lahir pas keluar si bapak kumisan kata gede wasuna apa ya askar lah itu ya sapertos gitu artinya memang urang lawan poho deui ngan urang gaduh jaminan ketika lahir ku Allah gaduh tiga potensi nyata naon kullu maulud yuladu ala fitrah nah didinya urang jaminan ala fitrah biasa dihartoskeun eta suci dihartoskeun eta berpotensi terus ketika urang lahir memang dalam keadaan suci artinya badai eta jalmi tanya putra orang kafir atau putra orang muslim kekeh si urang eta adalah Islam ya engke anjeun jalmi Islam teh Islam kumaha eta mah gumayot nya karena gumayot teh gumayot teh gumantung nya nah gumayot gumantung sabab tiap ngageur pasti ngagan tuh ya ada sila yang balik ya jangan kia urang teh ketika lahir kadunya teh gaduh potensi atanapi urang dalam posisi bersih ngan eta mah gumayot orang tua bade urang di Yahudikeun urang di Nasronikeun urang di Majusikeun wa dinaonkeun wae tah eta mah gumayot karena orang tua urang masing-masing ya mata si bisa-bisa mata lamun ayeuna kecuali urang kali eta tos mulai balik bayangna harus bisa menentukan kan rata-rata orang kafir kadang jadi kafir nya orang Islam jak Islam deui biasa satos kitu tah eta potensina mata bayangna amanat eta ku ti Allah urang laksanakeun yang diri sendiri eta terus anu tiluna nyata amal sesama jalmi eta balik urang jadi pemimpin atau napi jadi pimpinan minimal rumah tangga we ya kieu pada dasarnya ya seorang suami istri kan eta teh aya ikatan perjanjian ya dina akad dia tapi gaduh kewajiban atau hak dan kewajiban masing-masing mata mau jadi istri salah satu tadi dicalon masuk kamu deui melakukan hubungan ya dan memang ada tugas itu mudah bebari sahabat ya nah urang osok kalelebihan ya model dina film Kang Akung awewe daek gawe ke Arab ya laki di imah ya ari masalah ngasuh kukumah ka pasar teh jadi masalah da eta lain kewajiban awewe kewajiban menjadi suami ari awewe mah tugas lage kahiji panginta akan jadi salaki ya sapopoe nu kadua panginten daek didandan unggal poe kakatilu daek tanggung karakungkan bari daek diajak rek sakitu kewajiban eta nu kewajiban jantan perempuan matak ayeuna masak nyangu nyeuseut ka pasar eta mah tugas salaki sabenerna mah selain urang tugas cari nafkah tapi nah umumna urang masuk gawe tuk awewe nya bahkan identik lamun aya lalaki nyeuseut teh diseungseurikeun tah teu abal kana bisa sebenarnya nah atuh awewe masuk aya negara we eta mah mun awewe garawe neka bantuan nyeuseut bentukna sedekah kanu jadi salaki kalau lamun sampai cari nafkah ya suami istri bekerja nah si istri mah bayana hasilnya untuk memikirkan suami hak istri sadayana ya lamun bade masihan sedekah ngaranna tapi nu lalaki bayana suami eta mah kudu dibagi sadayana ya bahkan pasikeun heula ka istri tah sapertos kitu deui maka bayana teu bisi ya anu urang sok kadang-kadang gitulah nya nyiwaran ka istri sok kalangkungan ya istri teh kadang mah dimulai ku urang istri perhiasan jinatu dunya ya
Walaupun lamun istri misalkan keur nyamu sieun ka kotoran buru-buru urang gangguan. Entas teh teh. Mama masuk ke cari kue ke Pak. Dia suruh tampil aku mah kalinya. Dan tugas laki sabenerna. Awewe simpel, ya. Awewe sabenerna kan awewe sok loba nyanyahoran wae dan aya kanan wae. Ya. Asa bener ngawrat turun nama hujatan suami ngahaturkeun bisa mah ari teh mah dari terkena sodaqohnya eta yang habisna mata kurang terus saling nyaah. Ya, nyaah laki nyaah ka menjadi istrinya akan menjadi suaminya. Ya, ini ayat dengan lagu nabinya. Mau ayatnya cina awas istri, ibu-ibu, kedahnya akan menjadi suaminya, kacaroge ya. Ayat dengan lagu lagi cina dia. Sing gendeh ka abdi, entongahnya nyeri, tuh kan ya. Asongkeun ku umi mun abi Noel deui. Nah, eta model namanya. Sok doakeun abi sing nambih rezeki ridokeun ku umi mun abi kawin deui. Lamun abi kerungsing ulah sok ambil pusing buru laan kutan jeung samping asongkeun susu jeung pingping. Nah kitu kadinya tong gateng tama ya. Lamun abi hoyong nyadung ku umi kudu didukung entong sok diembung dan ngora geus melendung dung dung jeung nyaranggung. Tah kitu adinya mata wayahna ya salaki sarua bareng-bareng kudunya kamu jadi istri singnya angka istri entong nyeri doa na istri. Nah doa na istri nangis nabi dadari. Nah gitunya singnya angka istri entong nyeri taat na istri sengit na kasturi. Lamun istri agar bunga salaki sok ngilungna di imah budak caraka tanana hirup barokah. Mun istri keur di imah komo malam jumaah diranjang enggeus babana tanana istri hayang buru ijak min barokah. Ya gitu supaya barokahnya tamata satu sama lain urang kudu saling nyaah ya antara suami istri. Memang istri wataknya semacam itu tadinya ya rasa egoisme wajar dari istri mah ya. Maka kurang menjantan bangga, menjantan pemimpin di rumah tangga kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Etan terus anu ka tilu urang singkatlah salitinya. Eta urang teh kedah berarti sifat Rasul teh pinter atosna kedah berilmu. Nah paling teu urang ge ayeuna selaku umatna kudu aya di posisi anu mendekati ka Rasul. Syukur-syukur urang janten pewaris para anbiya ya. Nu kumaha? Nyata janten al ulama warasatul anbiya. Janten para ulama teh sebagai pewaris para nabi. Mata wayahna ya urang diupayakeun semaksimal mungkin sabisa-bisa we teh malah ya. Da ari urang ayeuna idealna jadi ulama mah hese. Da jadi ulama teh keradir lagi berat. Aya 5 teh. Lamun disebutkan mah aya teh ayeuna ulama nu benar-benar wallahu a'lam. Dalam minimalna standar ilmu jelas aya. Tangan sifat khasyah kabaya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ieu berat mah. Sak nyanyak nu takut ka Allah itulah seorang ulama. Catet lamun aya ajengan, aya ustad, aya kiai masih kena resep ngobrolkeun batur, resep ngabohong, resep itu resep ya can pantas janten seorang ulama menurut kriteria dan kada takut khasyah. Berat tak sabenerna mah. Hangan atuh dari kadinya mah hese keun bae mendekati ulama urang teh. Ya, mendekati eta terus
gaduh sifat zuhud teh terus hubudunnya terus seperti orang tong tersenandurnya nya antong nemen teuing tong toma dan dunia teh priodi ya bahkan di hadis disebutkeun laisa bi khairikum man taraka dunya li akhirati can alus di antara anda ninggalkeun dunia demi akhirat can alus teh dunia ditinggalkeun can alus teh pedang urang aya urang di esuk madu sholat duha langsung ngadugan lohor sampai tiap hari ibadah ari dunia tadi intiaran eta teh goreng kalau geus boga pamajikan mah haram hukumna ninggalkeun kewajiban cari nafkah. Nah artinya urang teh entong ambek kana dunia tapi sabulakna ya wala akhirah di dunia sabalikna urang ge leuwih goreng ninggalkeun akhirat demi dunia nya di isuk teh orang disubuhkeun urang sholat ge kadang-kadang poho dan gawe sing teu kabur kapingareun we terus urang kitu deui sore capek mah sampai bolak-balik loba cilaka nu kumaha hade so ya hatta yusiba bil khamajami tapi sehingga dua-duanya urang biasa laksanakan nya waktu urang damel sudah malah ya dah perjoki urang teh paminten nganapkahan senajan abdi min Allah lagi memang ti Allah tapi urang syariat kedah aya urang yakin Allah mangsa rezeki saha wae tos aya rezekina tapi tetep syariat urang kedah melaksanakeun ya janten kedah seimbang waktu sholat waktu ngaos waktu rajaban ciparuas bahasa terus gitu ini nama dunia balagun ila akhirah nah sabab dunia teh penghantar pikeun kahirupan akhirat asup aya sakit aduh aing lain teh nyumbang ka masjid teh tapi tak urgit mah cita-cita mah nyata cita-cita we digedekeun bukti eueuh ku sabab teu keblak duit nah sabar teu dagang dunia artina dunia tong diri ka amat ngan urang tong hubudun ya tah kadinya we jadi tong jadi patokan kan urang teu bisa diberi nah namanya kan istilah bil duit gesit labil duit sakit bener teh bil pulus labil pulus mampus tuh kadinya mata perjo kita teh sok ya eta diantawis nanya mata urang kedah ciri ulama itu berarti kadang ngantong nama-nama di kanan dunia atau ngebuk-ngebuk ke para aguh terus bawa balik gitu sampai ke batur lahnya terus oke kadang isra bayun kadang pengayom seorang ulama itu kadang biasa mengayom bisa ngerangkul sadayana entong anu mahabbah ka anjeun musuh wae kedah dirangkul tadi itulah seorang ulama Rasulullah ka musuhna bahkan dirangkul yang urang pirang barat itu bisa ngarangkul can bisa enton di pika Allah musuh teh dungakeun ku urang ya saya tadi jolim ke urang tuh lah ciakas ngaruakeun goreng kalbu urang saku maha zolim termasuk pemerintah umpama zolim ceul ayeuna keun bae moal parti-parti ayeuna di hiji daerah hiji negara diturunkan pemantah zolim pasti rakyat nu leuwih dolim akitu anta tos sejarahkeun pamarentah diangkat lagi ku urang kok geus enak naik dieuneuk-euneuk demo ngahalangan bukan awe jelas mah ya keun we aya nu bener dolim duakeun ku urang da urang kewajiban ge ya menyampaikan memperingati mengkritisi boleh tapi harus membangun atau menyinyir ya atau satu masa Hawaii pemimpin ketika ada dalam posisi dolim entong dihujat gitu nya kurang doakeun ya Allah pemerintah itu dolim itu ya itu kembali atas jantan kurang doakeun kurang ya Allah mudah-mudahan hanya sadar gitu we enak mah pacen kan ka urang mudah-mudahan Allah ngabulkan pemerintah eta jadi sae tepat urang pahala gede coba lu dihujat nya dosa ku Allah kita dasar pan kajelmaan mangjat ke batur mah suatu masalah lagi tong dihujat ya tong masukan paling benar
Setiap orang punya kesalahan, punya kelebihan. Ya, sama seperti itu. Tadi antawisna tanya, maka terus pemerintah tapi berbicara biasa ngayong ulama gitu dah gitu seorang pemimpin memang ari kapugur mah ulama itu sareng pemerintah identiknya eta keneh kapugur mah dia seorang presiden ya dia seorang ulama ya dia seorang desa dia seorang kiai misalkan kapugur mah jangan ilmu teh masagi nya dunya akhirat teh aya dina diri seorang pemimpin baheula mah kan ayeuna meureun bisa dipilah-pilah ya mungkin bae dari sejamanna ya. Terus di antawisna tadi ada usia 40 tahun minimal teh. Bagi kieu ya, upami ayeuna seorang kiai seorang ustaz masih di bawah 40 umumna masih labil. Mungkin kecuali atas di keleketan ku pemerintah. Tong sok waktu aya mah teh. Kakara we penting nah kitu. Beda jeung muskolot, ceuk aing hideung-hideung. Kan kitu. Cek aing bodas-bodas gitu upami rata-rata di atas 40 tahun prinsipna kuat istiqomah. Mantap lah ayeuna para ustad, para ajengan masih kan di bawah 40 tahun wah kayaknya umur sampai ujuy mah keun bahannya tong dieta doakeun tong dieta teuing gitu ngamaklum lah kitu nya. Nah ieu tadi antawisna ya. Maka wayahna urang walaupun kita membesarkannya urang teh wajib aya sifat eta dina katan ayana dina diri urang eta kewajiban kanya Nabi ya kan urang mengupayakanana urang satiasa tiasa berilmu semaksimal mungkin tah eta masalah mudah-mudahan ku ilmu eta urang diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala ya. Terus terakhir ya terus tabligh ya tabligh ieu priyogi mantap punten Bapak ete ibu-ibu sadayana janten mubalig itu sanes tugas kiai hungkul saha wage ngadaran kewajiban tadi aja jelas balighu anni walau ayat sok sampaikan sanajan saayat kaula sa Rasulullah hartosna Pak Asep ngadangu salah satu hadis wajahna sampaikan tah eta kewajiban komo syukur mah ya kata artinya kewajiban orang bertablik berdakwah eta teh sanes kewajiban ulama-ulama unggul sanes kewajiban para ustad para tapi sadayana ya termasuk juga kan pemimpin juga sadayana ngajaran kewajiban tergantung di pimpinan di antawisna maka bayana orang sing biasa ge nyampikeun naon wae anu keamanatan nah eta mati Al-Qur'an tina hadis para ulama tina kitu sersedena sampai gede ukuran selami eta positif. Alhamdulillah. Di tes ngaji di Masjid Jami mani antara nu diurukan sanes abdi alim lami tapi betengku kurimah teu ngomong kitu ulang bukannya tuh aduh ngan karitu nu garing ngadadahan tadi tamu nyasa kitu isim kuring mudah-mudahan jadi ilmu ya nulung batur anu susah eta bukti peduli panung tutur anu salah eta tisim abdi nulung batur anu beunghar eta ge mesti loh nya tutur anu benar eta mati Allah digiring make lamit diwadahan cupang ngacai sing kuring bade pamit mudah-mudahan patepang deui nya kadede dumeh calik muah kupat di basrengan pepeje memeh balik ulah mupat kagok rengan wabillahi hidayah wa taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.